sadaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng katunda carios nyambung judulna Panji Wanara. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian kasalapan. Para wargi mangga dongeng urang teraskeun dina akhir bagian kadalapan urang sami-sami ngabandungan. Si horeng si mana horeng buta hejo teh eta teh para mitra nyaeta guruna Kangjeng Raja Prabu Ranggapaniga nu katelah Kiai Ampel Gading. Kitu nya. Marah mere tanggara mere beja yen cenah lamun teu mulang ka nagara bakal aya kajadian anu kacida matakna bahayakeunana. Mangga urang teraskeun para mitra ieu dongeng judulna nyaeta Panji Wanara karangan Koswara dina bagian kasalapan. Tunda heula perjalanan Kangjeng Raja Prabu Ranggapaniga. Mulang deui ka nagara bari bubujengna teh teu hasil naon-naon. Najana tos meakeun waktu hampir 2 dinten 2 wengi. Ku hal eta peda hatuh dipangkeun sareng mama guru Kiai Ampel Gading nu miwarang mulang gagancangan ka nagara. Kacaturkeun para mitra anu mulia di nagara. Nyimas Dewi Nawang Asih harita nuju ngahuleng we. Damalna dilebet kaputren ngahuleng nyalira runtik galih atuh para mitra sadaya nalangsa manah nutaya papadana harita sanajan kumaha kajantenan waktos tadi ngadangu kasauran Kipati Kunjaya nyatana nu jadi adi mangaruhan ka anjeunna sangkan teu mikanyaahkan Nyimas Dewi Nawang Asih sareng Kaden Santiaji Kaluenden Larasati putra nu jantengna maruna daek teu daek ngajantengkeun kana langsaan pacampur jeung keuheut aya papadana kanggo anjeunna. Nanging sabada aya kasanggeman tinu jantung rai wireh ngangkir ka saurang sepuh linuhung nu katelah Resi Raksa Bungkaya. Nya rada teteg manahna Enden Putri Nyimas Nawang Asih. Tura anjeunna ge ngaraos yakin yen tarekahna Kipati Kunjaya baris ngadatangkeun hasil nu matak nugemakeun. Sagala rupa nu jadi pamaksudan baris tinekanan. Eta margina tenang anyayeuna mah manahna teh Nyimas Nawang Asih. Nu aya mah manahna kantenan ngaraos panasaranaker. Bari ngarep-ngarep saengal-engalna kasumpingan Kipati Kunjaya numiang katutugan Gunung Cakrabuana ngangkir Resi Raksa Bungkaya. Atuh para mitra nuju jongjon atuh ngahurun balung nyalira ngumbar lamunan sareng sawangan. Mas Dewi Nawang Asih ujug-ujug kadangu sora angin ngaguruh tarik naker. Langkung nati eta kaputren oge karasa inggeung lir anu dioyageun kulini badag naker salirana dugi ka oyag-oyagan ngadatangkeun karisi jeung perasaan sieun anu kacida. Atuh harita para mitra sadaya meni ngoceak denge ke Nyimas Dewi Nawang Asih ngalaman kajantenan sapertos kitu. Oh, nah aya naon ieu teh? Aduh, pangna kaputren jadi inggeung. Angin ngaguru, aduh tobat teuing, ampun teuing sieun. Aya naon ieu nya? Aduh. Kituna teh Nyimas Dewi Nawang Asih bari ngareretan ka sabudeureun kaputren. Bari jeung pupurungkutan sakapeung bibiri gidigan nganya kitu. Ku anjeunna ge teu katingali aya naon-naonna nu matak nyurigakeun. Ampun teuing, aduh yeuh. Ampun dia bulu punuk menipating puring kaki bakat kusieun. Tapi apaan teu katingali aya naon ieu teh nya meuni matak heran aing mah. Tapi naon atuh sababna aing bet ngarasa keung ngalaman sieun anu pohara duh teuing. Hadena keur kitu teh kaayaan kaputren tenang.
Oya-goyagan seperti tadinya kitu deui sora ngaguruhna angin oge. Ayeuna mah leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Es kuning tenangna keur nambah-nambah tentrem jeung tingtrim lelembutan Den Putri Nyimas Dewi Nawang Asih. Nyi Putri Nawang Asih anu nyalira bae aya di lebet kaputren harita ngarenghap narik napas panjang. Ngarasa tenang emutan ku ayana kajadian mangsa ayeuna. Bagja teuing lantaran ayeuna mah kaayaan teh geulis tenang deui geuning. Teu kawas tadi nuhun teuing. Hate aing tenang ayeuna mah teu kawas tadi. Dina kaayaan keur kitu para wargi. Kadangu aya nu keketrok kana panto kaputren. Sampurasun kulan. Rampe saha kitu. Najan panasaran atuh teu buru ngawalon. Bari naroskeun saha-sahana nu kadangu aya sora ti palebah panto kaputren. Kadangu sora Ki Sepuh nemalan atrana keur kadanguna ku Nyimas Nawang Asih. Iya, kuring nen, pan ngahaja nepangan wirai diangkir ku tuang rayi. Oh, meninga gebeg nen Putri Nawang Asih. Harita teh lantaran ngadangu eta suara, anu para mitra sasauran mata. Harita haget anjeuna sasauran bari cengkeh. Mangga antosan Ki Sepuh. Lanjeng Nyimas Dewi Nawang Asih nyaketan kapalebah panto kaputren nu masih keneh nutup malah maapanan ditulakan di jero. Nganya kitu masih keneh ngaraos panasaran da pugu ari kacurigaan na aya. Sok sieun nu datang teh jalma jahat, niat nyeunara nyaeta kakacowan atawa kaributan. Mawi lajeng Nyimas Nawang Asih naroskeun. Saha atuh salaresna? Naha saha salaresna andika teh? Nu waktos tadi di tepanganku pun adi pati kunjaya kitu. Laras nen pansalira teh. Ngahaja sanes miwarangan tuang rayi ngangkir mama. Taya sanes munut pitulung. Sangkan salira lepas tina bang baru kitu sanes. Hehehehe. Kukituna ulah janten ham-ham ajawa hariwang ulah curiga nyen. Keheula kumaha nek ari eta pun adi nah di mana keneh kitu. Hehehe. Sora Ki Sepuh anu geus diluareun panto kaputren teh ngadangu gumujeng. Bangun anu raosna keur baripokna deui kadangu nyarios. Tuang rai mah di pengker kene, di perjalanan kene, nen. Walami deui oge, kana tangtos we Kipati Kunjaya teh sumping. Caturang buka heula pantona Ki Sepuh, antosan sekedap. Mangga neng mangga. Lantaran ngaraos yakin sanes anu jahat, sanes nu maksa dan nyilakakeun atuh. Perkawis jalmi nu aya di luareun kaputren teh teras bae harita keneh panto kaputren teh dibuka. Atuh breh teh katingali aya saurang sepuh pangawakan pendek leutik pendek DDP panangan buca tuh para mitra patuangan Bu Citru ngadeg didinya bari nyerengeh we nemungkeun waos nu ukura tinggal 2 sikili. Hehehehehe. Aturan Yen Putri Nurantunit garwa dalam nu katingana nuh katingali enga. Hehehehe. Ieu teh mama ngahaja nyausan pangangkir salira. Namun nya kitu sakali deui mama resi ngawartoskeun. Wireh tuang rai mama si keneh di perjalanan neng. Hehehehe kitu sumuhun. Mangga atuh kalebet mama bari ngantosan itu nuhun adi. Hehehehe mangga nen mangga. Aduh pokokna mah mama moal baha nen. Lajeng wae Ki Sepuh nu katelah resi raksa bungkayak teh harita nuturkeun Den Putri Nawang Asih
lumebat ka kaputren Geka calik papayuntan. Kajurung ku ngarasa panasaran keneh lajeng nyimasa nawang asih. Sasauran deui naroskeun perkara ti pati kunjana. Pedah dina sumping na teh teu basara. Mama Resi, salaresna ti mana keneh pun adi teh atuh pangna teu sareng teh geuning. Hehehe nu mawi. Dipengker keneh, net. Rupina mah di perjalanan keneh, net. Nah, kena naon atuh menilami-lami teuing apan kana kuda sanes pun adi teh Mama Resi numpak kuda eta kuda nu hideung teh ya. Leres nen aduh numpak kuda si manis teh apanan kuda hideung parantina nen itu nu mawi oge nen. Ari Mama Resi nah tunggang naon atuh engal-engalan teuing bunyi ka dieu nu mawi Mama mah tumpak angin neng nu matak leuwih ti heula cukup ka karaton. Nanganyangakeun leuteunana saaya-aya atuh mah atuh lumayan. Atuh teu kedah ngarepotkeun ongko. Mama teh lah teu tuman barang dahar nu ngarareunah mah. Pan salilana ge aya di leuweung mama teh jadi ilahar. Upama taya tadaeu naon-naon teh mah ukur eta we saaya-aya di leuweung net. Najannya ari hatena mah ku mejot kabita ku opieun anu sagala aya tapi ditahan bae salabeting mana pang-pang namah ngajaga wibawa komara sangka nu geulis. Nyimas nawang asih atuh harita teh ngarasa ajrih hormat nu saterusna moal baha sanajan dipiwarang naon bae oge engke kapayungan. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngabadungan ieu dongeng. Memang ku sareretan oge kanggo Den Nawang Asih joal-joal ngarasa ajrih we. Ngerasa hormat we nu taya papadana ka eta ki sepuh anu aya payuneunana nu matak pantes upama calikna oge emok tartibna keur bari nyuruk tungkul puguh kanggo resi raksa bungkayak asa bunga taya papadana bunga amarwata suta bunga kagiri-giri malah nepi ka kelung liang irungna ceuk paribasan nyakitu surak dina hate lantaran tetelanaker yen dirina pohara dipika ajrihna ku Nen Putri nu geulis. Garwa Kangjeng Raja Rangga Pandika garwa nomor 1 atanapi anu sepuh kalian lajeng we tumaros darianaker. Nah aya kapriyogian naon saleresna Nen manawi salira nu geulis ngangkir ka Mama Resi. Kedah ka dieu Mama Resi teh diangkir saurna teh mangga geura carioskeun ka Mama geura wakcakeun masih balaka. Pokona ulah aya nu didingding kelir di Sinang Siloka supados gambul ka hartosna. Mangga carioskeun Nen ka Mama ayeuna keneh. Anu mawi Mama aya kaprayogian nu kaentang pentingna Mama. Pentingna teh penting pisan kaprayogian teh Mama. Nanging kumaha atuh bingung abdi teh. Bingung bade ngedalkeunana Mama mawi oge. Hartosna mah aya paripaos teh semplek nincak semplak teh sanes bobodohan Mama. Ai kitu. Naon atuh nu ngajantenkeun kabingung kanggo salira teh Nen. Mangga geura carioskeun ulah bingung-bingung. Upami enga dicarioskeun Mama nawi kabingung tiasa enga kalanongan. Nu mawi saur Mama oge wacakeun masing balaka ka Mama. Ngemu kabingungan nu kumaha? Sugan we di Mama aya antina. Sugan we di Mama aya obatna.
obat kabingung eta badai dipasikeun kanden hitung-hitung kangelano mangga ayeuna mah geura wakcakeun mangga we sumuhun terangkeun nu ngajantenkeun Bang Baluh ka salira teh kabingung salira teh kabingung kumaha Ari kahoyong mah ayeuna keneh abdi wakca balaka mama nerangkeun kasedih ati kasumpeng hati atuh nanging kumaha atunya margipun adi teu acan sumping teu acan aya sumping ka dieu pun adi teh mama kitu eta nu jadi Bang Baluh kange abdi teh pikeun ngadugikeun teh teu acan ieu pun adi teu acan sumping masih kena di perjalanan mama jadi eta janten Bang Baluh ka salirane anu geus teh kira-kira sabung kayak kalaka gumujeng ai numutkeun pamendak mama mah ge teu aya pamengayana bade wakca balaka mah anu oge sanaos leres tuang rai teu acan sumpi moal sauyos-uyos tuang rai mah Kipati Kunjaya mah moal benu keun atuh aya naon-naon mama ngilu tanggung jawab nen jaya naon-naon akibatina nen nyarioskeun ieu pun aya masalah nu tumiba akibat eta mama ge moal cicing nen tangtos ngiring jabung tumalapung silak sabung kayak bangunan geus teu sabar maka hayang gira terang atuh nyaeta ngeunaan kaperyogian Nyimas Nawang Asih pangangonang ka anjeunna dina mangsana ngahuleng sakedapan mah Nyimas Nawang Asih teh para wargi tos kitu namanya anjeunna sasanda nya sumangga tuh mama jisim abdi bade wakca balaka we ayeuna keneh mama mangga neng mangga salerosna pisan atuh mangsa ayeuna teh wanci kiwari abdi teh nuju menakan kasedih taya babandinganana mama kasedih menit taya kendatna kabingung taya tungtungna kitu nu mawi ge mama nasib abdi mana kitu ge panginten Nyimas Nawang Asih nyariosna disarengan ku makhluk panjang ngaraos sedih luar biasa sedih ngaso heula para wargi ngas Mama Resi Raksa Bungkayak sabada ngadangu kasauran den putri Nawang Asih atuh Mama Resi cumarios mangga teraskeun heula we nyariosna nyeng ngarati asa langsung ditarekahan ku mama mawi oge mangga carioskeun ulah asa-asa ulah ragu-ragu blak-blakannya dipayuneun mama masuk kieu mama Kangjeng Raja nikah sareng abdi teh tos 11 tahun mama nanging oleh we abdi teh teu gaduh bae turunan mama diparengkeun atuh gabung abdi mah sigana teh nah atuh ari nikah sareng anu ngora buktosna Nawang Asri bet boga turunan sadua-dua mama nu ageng atuh nyaeta Den Santiaji anu raina katelahna teh Larasati mama ku ayana kitu mama yakin nagara teh baris ragrag teh ka anak Nawang Asri nu pameget anu ngalah Den Santiaji sedengkeun abdi teh teu mikeun mama lamun kitu mah ngarasa lebar we apa nagara kudu ragrag ka batur mama sedengkeun mun abdi boga anak mah meureun anak abdi mama anu baris ngaheuyeuk dayeung ngolah nagara dieu karajaan teh tak kitu nu mawi mama abdi mah lebar
labara nagara ragrag ka batur mama terido abdi teh sanajan kumaha ge terido nagara kudu kapibana kuturunan batur mama mah henteu terido eta nu jadi bang balu dina hate abdi teh mama. Resi Raksa Bungkaya harita jelasna keur ngabandungan caritaanana anu kasebut Nawang Asih nyata permaisuri anu sepuh malah mah dina jero hate Resi Raksa Bungkayak make jeung seuri nyerenge ngan hal eta teh teu digambarkeun kaluar ku Resi Raksa Bungkayak kala Resi Raksa Bungkayak cumarios. Atuh kan tenang atuh yo janten hidup teh boga bang balu sapertos kitu nyanyi yaktos mama ta eta nu jadi bang balu abdi teh janten nyakitu teh awe ku mama ge panginten tiasa kauninga kaayaan diri abdi mama. Ish atuh kandennya ulah mari kedah kitu kajantenna namanya mama teh terido muamikeun salajengna kumaha ta kapalai salira teh nyimas mama ge sarua sareng nyimas lamun ieu nagara diseretkeun ka batur cing kumaha salajengna nyimas nya papada abdi tegaduh budak oge ari kerajaan mah ulah ragrag ka pihak anakna si Nawang Asri atuh mama sakirang-kirang nama kedah tiasa kapibana kudu jadi alo nyata nama Kunja Mantra nuhun anakna pun adi anu katelah Patih Kunjaya kagungan putra anu namina Kunja Mantra mama. Wow, janten eta teh putrana Tuang Rayi. Sumuhun mama, budakna pun adi Ki Patih Kunjaya mama. Tah kadinya abdi mah cocokna teh luyuna teh muhun loyogna teh lamun ieu nagara kedah ragragna. Ke. Aduh. Anak jadi anjeunna teh jadi kitu kuning si horeng teh. Mama Resi Raksa Bungkayak harita manggut-manggut sababaraha kali. Siga nu keur mikir antebna keur, siga nu keur mecahkeun ieu masalah nu kacida rumitna. Memang karasa ku dirina oge saha jalmana anu rido lamun nagara dibikeun ka batur. Lamun ieu nagara geus dibikeun ka batur sah henteu nawe meureun. Modern den Nawang Asih teh kaluli-luli para wargi sadaya. Manehna teh bisa we ditoker ku Raja Anyar. Mama Resi Raksa Bungkayak harita manggut-manggut sababaraha kali. Harita teh ngahaminan kana sakur kasauranana nyimas Nawang Asih. Keur kitu kana panto aya nu kaketrok lajeng dibuka ku enden putri Nawang Asih meninga gebeg da geuninganan Ki Patih Kunjaya nu sumping harita komo Ki Patih mah barang ngareret kalebet kaputren lain deui ngajenghokna lantaran Mama Resi Raksa Bungkayak teh geuning geus aya di dinya. Lajeng we lumebet sabada disumanggakeun ku janten raka gek calika payuneun Mama Resi Bungkayak baripokna Ki Patih kedal cumarita. Waduh teu sangka mama guru betos aya di dieu padahal tadi teh tebih di kakandun di pongker mama. Ngakana naon atuh menengaenga teuing kendaraanana mama. Aduh heran bulu jisiem abdi mama. Ngaso heula para wargi sadaya. Ngaso heula ngaso. Ngabandungan apolahna Ki Patih Kunjaya Mama Resi Bungkayak kabari jeung gumujeng teh cumarita.
tekan naon mama mari lain dumpak angin makipati ayo nama tenangkeun heula eta hatete ulah meningos-ngosan gitu jika nu capek bari susutan kesang angguran mah aduh disangka luhurna keur ilmu salira mama guru teh aduh ampun deh disangki mama teh kakantun dipengker si horeng tos dipayun ka dieu Ki Patih Kunjaya muji kana kaayaan Ki Resi Raksa Bungkayak nu nyata-nyata geus semi heulaan dina leumampahna bari teu kungsi katingali ku anjeunna kumargi pilih Kangjeng Raja Sumping mama lah saya diteraskeun we ngobrol na mama ret Ki Patih Kande Nawang Asih bari tumaros parantos didugikeun teteh kapriyugian teteh nu saleresna ka mama guru nu matak parantos rayi bari ngantosan rayi datang teteh teh tos wakca balaka waduh nuhun atuh tos didugikeun mah ret Ki Patih Kunjaya ka Mamarsi Raksa Bungkayak kalayan popna dineruskeun cariosanana cobi atuh mama Mamarsi kumaha tarekah nu sae mama kanggo ngarengsekeun ieu masalah kanggo ngalaksanakeun kapalai teteh Prameswari mama gampang hanya kawe ieu teh hanya ka kumaha mama hanya ka waktosna kabujeng sep ieu teh keun isu kurang tuluykeun ku mamanya aduh sep waktosna rupina dugi ka dieu bae heula